Waalaikumsalam warahmatullahi
Kete badan di area teh, kemudian memang si urang dipakai nuliskeun kana kitab teh lebih unggul dibanding getih zaman-zaman umat syahid. Namun tak percaya orang yang mana kita ternyata kita dia ini hadisnya. Kuring mani keterangan yang kita dia. Hadis kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awak kita dia. Tadinya hadisnya Qala sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i bidami syuhada'i. Ini bakal ditimbang dina poe kiamat mangsi para ulama diukur ku betihna jalma-jalma mati syahid. Saenggakeun aya di hadis kanjeng Rasul mungkin bakal sari bakal iri jalma-jalma umat syahid dina poe kiamat kulantaran naon kulantaran gede kaunggulanna para ulama diukur karena segi ngajina mata kudu dae nya kita ngaji teh mawa buku atau kitab bahan pulpen kita bakal diukur bakal ditimbang lebih jalma-jalma umat syahid. Kawitannya Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini dijelaskan untuk musannif ya, Syalawi al-Hadad ini dia bismillah. Deui muji ka Allah taala ku cara ngucapkeun la haula wala quwwata illa billah. Saya daya upaya bikin tinggal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala termasuk ngaran kita aya kekuatan tinggal maksiat Allah taala kecuali kami oge tadi putih Allah taala anu maha luhur di maha agung. Subhanaka la ilma lana musolli bersihkeun kaula kalayan bersihkeun nyaan satuan ya Allah anu moal boga ilmu dimiliki urang sadayana kecuali ilmu anu geus dipasihan ku Allah taala ka urang sadayana bahwa Tuhan ya Allah tegasna Tuhan adalah zat anu seueur apal banget apal ka urang sadayana jeung anu bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa tilalata alal khairi wa nasihata lil muslimin min afdhalil qurbat wa arfa'i darajat wa ahammil muhimmat fiddin. Sakabeh puji eta dimiliki Allah taala anu mangeranan sakabeh alam anu ngajadikeun ya Allah karena pangundang, karena pangajak, karena pituduh kirat Allah taala, karena hidayah, dan karena pituduh supaya menuju karena kebagusan, dan karena bisa nanasehat bagus kaum muslimin. Eta termasuk unggul-unggulna ibadah, dan luhur-luhurna pirang-pirang derajat. Jepang lebih penting-pentingnya pirang-pirang perkara penting di masalah agama. Wadalika sabilu anbiya illahil mursalina wa awliyaihi sholihina wal ulama'il amilina rasyihina fil ilmi wal yaqin. Ari kitu nasihat ka sakabeh muslimin. Maksudnya nasihatnya adalah dakwah agak bagus bila mana ayat pamungkaran berbicara atau dicegah, bila mana ayat batur anu boleh ibadahna kudu dialuskeun. Ari nasihat termasuk jalan sakabeh Nabi Allah taala. Sakabeh jalan para rasul Allah taala, sakabeh jalan para wali-wali Allah taala nu saleh kabeh. Jeung jalan ulama-ulama nu sok amal karena ilmuna anu paling terkabeh
tapi karena pangkat prosesnya ngerap ilmu tapi karena hatena dina ilmu jeung yakinan. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulil Amin wal Habibil Makin khatimin nabiyina wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin. Semoga mapamin rahmat Qabariyah bima insayah dan ulama ahli ma'aninya kalimat nafil madi tapi makna nafil amal. Semoga masihan rahmat Allah Ta'ala, semoga masihan hormat Allah Ta'ala ka Gusti urang sadayana, tegasna Gusti urang sadayana nyatana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu jadi pangkat Rasul anu kapercaya jeung jadi pangkat Habib makasih Allah Ta'ala anu cicingna di Mekah anu jadi panuntungan sakabeh nabi anu jadi imam sakabeh jalma-jalma anu takwa jeung jadi gusti sakabeh jalma-jalma anu tiheula jeung jalma-jalma anu nyusul maksudna poe ayeuna ala alihi jeung muga tetep ye shalawat jeung salam muga dilimpahkeun ka kaluargana Kanjeng Nabi jeung ka pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi anu ikhlas kabeh anu bener kabeh jeung muga tetep ye shalawat jeung salam ka tabiin jalma-jalma anu ka para sahabat Kanjeng Rasul ketika ieu teh mawa kabagusan ketika poe kiamat. Amma ba'du anapun hari santosa bacaan basmalah sana ngalem ka Allah Ta'ala sholawat jeung salamna di musallin ngandika di musallin takon qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi urang sadayana ngandika innamal a'malu binniyat pastina ari sahna sakabeh amal eta kudu sarta pirang-pirang niat. Jadi maksudna mah setiap amal kudu make niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jeung pastina bakal manfaat pikeun sakabeh jelema perkara anu diniatan ku manehanana. Jadi niate sanajan ayeuna teu karasa ku urang manfaatna ternyata niate ku Allah Ta'ala bakal diganyar niat urang maksudna teh lamun niatna niat hati itu diberikan mana wae. Maka dari hadis Kanjeng Rasul ya lamun hiji jalma ngamaksud kana hiji kahadean sanajan teu migawe oge geus boga hiji kahadean. Namun dipigawe boga dua kahadean Kanjeng Rasul. Eta ku karang niat hukul. Paman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Sahawe jalma anu aya niatna maksud hijrah ieu teh niatna eta si jalma teh hayang nuju ka Allah jeung ka Rasulullah maka ari hijrah kana eta si jalma teh bakal nepi ka Allah jeung ka Rasulullah. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha jeung sahawe jalma anu aya niatna hayang dunya maka bakal keuna dunya ka manehanana. Jadi di dunia awi kudu make niat. Awi mro'atin yunkihuha. Kumaha lamun niatna hayang kawewe nya? Maka pasti kawin manehanana ke awewe yunkihuha. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka ari hijrahna eta si jalma pasti bakal kana hijrah anu niatan manehanana ka eta hijrah. Eta hadis anu diriwayatkeun Imam Bukhari jeung Imam Muslim. Dengan dikali Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam ad-dinun nasihatun.
Kanjeng Rasul. Hari agama adalah nasihat. Naon hari nasihat, bahasa urang mah nasihat. Penalita Rasulullah SAW kepada sahabatnya, kepada sahabat, liman ya Rasulullah, pikeun saha agama Islam teh. Besok disebut nasihat ya Rasulullah. Nanti kanjeng Nabi lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Ari agama Islam nasihatnya teh pikeun Allah Ta'ala, pikeun kitab-kitab Allah Ta'ala, pikeun rasul-rasul Allah Ta'ala, jeung pikeun imam-imam muslimin, jeung pikeun ammat masyarakat muslimin. Jadi dia maksudnya nasihatnya adalah bagus. Agama itu adalah kebagusan. Pikir Allah, pikir kitab Allah, pikir Rasul Allah, pikir imam-imam muslimin, dan pikir masyarakat muslimin aman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada waktu muslim wahada kitabun alaqnahu wajah makna fihi nubada minan nasoihid diniyati wal wasoyal imaniyah. Hari ieu kitab adalah kitab anu nganggit anu ngarang kaula kana ieu kitab tuluy ngumpulkeun kaula dina jero ieu kitab teh kana pirang-pirang faidah ibadah. Pirang-pirang faidah anu termasuk pirang-pirang nasihat bangsa agama dan pirang-pirang wasiat bangsa iman. Jadi bangsa hate lamun ngomong beriman bayana dina hate. Jawabna ari maksud tujuan kaula ngarang ieu kitab Nasoihud Dunia adalah anak wal intifa, hayang manfaat jeung hayang di alam manfaat kuwatur. Jadi hayang manfaat yang sya'alawi al-hadat, nah itu yang di alam manfaat kurang sadayana. Supaya tadakur jeung tadkiyas bisa ngelingan sorangan jeung bisa ngelingan batur. Nah hayangna teh. Ngelingan sorangan, ngelingan dulur-dulur di golongan muslimin. Nah jadi kaula kana ieu kitab make ibarat, make isyarah anu gampang, anu babari deukeut kana dipaham ceuk sya'alawi al-hadat. Yang itu ngaji mah lieur we mah ya maliktana beda. Babari ieu teh sahlatun qoribatun gampang ieu kitab teh. Buat logatan we bari saleur di saleur mah. Wa al-fadun salisatun malahan dia kita teh make pirang-pirang lapan anu lembut anu babari dipaham kata yudhimahu sehingga bisa maham kaya kitab jalma-jalma nu khos, jalma-jalma anu paling pintar anu berilmu jeung jalma-jalma anu anu barorodoge pasti bari saleur. Tergantung niatna tadi bade. Termasuk asal dengan syarat min ahlul iman wal Islam. Syaratna teh kudu termasuk ahlul iman jeung ahlul Islam. Syaratna teh. Berarti lamun ngomongkeun ahlul iman jeung ahlul Islam kudu alus hate ya. Wasamainahu ngaranan kaula kana ieu kitab ngaran kitab Nasoihud Dunia wal wasoyal imaniyah ngaranna teh. Nas'alullah ta'ala minta kaula ka Allah ta'ala ayat alahu muga ngajadikeun Allah kana ieu kitab supaya murni karena zat Allah ta'ala anu loman yang supaya bisa ngadeukeutkeun ieu kitab nuju tapanaan jeung Allah ta'ala di surga. Yang moga ngagedekeun Allah Ta'ala karena kamanfaatan nu aya dina ieu kitab pikeun kaula sadaya jeung pikeun ka pati ihwanina kurang-kurang dulur urang sadayana termasuk mukminin karena Allah Ta'ala adalah zat anu ngurus ka sakabeh mukminin
dan mengurus ka sebagai makhluk anu kawasa dan Allah Ta'ala kana ngurus. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ari kacukupan kaula adalah Allahumma jeung di alam Allah Ta'ala dan anu dipasrahan. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Jeung teu aya ari taufik kaula kecuali eta teh ku pitulung Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tawakal kaula jeung nuju ka Allah Ta'ala wungkul balik kaula. Ayeuna rek lompat kana bahasan beres jeung mukadimah mustajab. Mustajab qala Allah Ta'ala wa min ahsani wa man ahsana minallahi hadisan. Nalika Allah Ta'ala jeung aya nu leuwih bagus tinimbang Allah Ta'ala dina caritaanana. Jeung aya anu leuwih bener caritaan tinimbang Allah Ta'ala. Jeung Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina hei eling-eling jalma-jalma amanu anu ariman ya jalma-jalma ittaqullaha kudu takwa aranjeun kabeh ka Allah Ta'ala. Anu tarakwa ka Allah Ta'ala haqqa tuqatih kalayan sanyatana takwa. Jadi kudu takwa aranjeun kabeh ka Allah Ta'ala kalayan sanyatana takwa. Jadi lain katakwaan nya bahasa urang kudu bener-bener takwa teh ka Allah Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimuna. Jeung ulah mawat nyaan aranjeun kabeh kecuali ari aranjeun kabeh mawatna Islam. Nu hayang salamet mah ieu. Wa tasimu bihablillahi jeung kudu ngaraksa aranjeun kabeh kana tali agama Allah Ta'ala. Jaminan dari sakabeh wala tafarraqu jeung ulah pabarencai aranjeun kabeh. Maksudna pabarencai beda pendapat dina masalah agama. Wa dzkuru nikmat Allahi alaikum jeung kudu eling aranjeun kabeh kana nikmat ti Allah Ta'ala. Eta lamun dijamakeun jadi nikmatillahi alaikum ka aranjeun kabeh kuntum mangsana aya aranjeun kabeh eta adaan pirang-pirang musuh asal muasalna teh musuhan seperti zaman jahiliyah ya. Zaman jahiliyah mah qabilah jeung qabilah besok memusuhan. Jadi datang baik Kanjeng Rasul tuluy fa'alafa baina qulubikum tuluy ngajadi resep Allah Ta'ala antara hate aranjeun kabeh. Fa asbahtum bi nikmatihi tuluy jadi aranjeun kabeh kusabab nikmat Allah Ta'ala ikhwanan jadi pirang-pirang dulur sa Islam. Dulur sa Islam asalna musuh jadi dulur. Wa kuntum ala safa hufratin. Coba ingatkeun aranjeun kabeh mangsana cicing aranjeun kabeh dina pinggir kedukan neraka. Pa'an koda minha tuluy nyalametkeun Allah Ta'ala ka aranjeun kabeh dina eta seueur neraka. Kadalika tah sapertikeun kitu yubayyinullahu lakum martelakeun Allah ka abikeun aranjeun kabeh ayatihi kana pirang-pirang ciri kekuasaan Allah Ta'ala. La'allakum tahtaduna supaya aya aranjeun kabeh termasuk menang hidayah aranjeun kabeh tidak Allah Ta'ala. Wa takun minkum matriyatuna ila khairi jeung becik kudu aya mingkum ti golongan aranjeun kabeh umat hiji umat anu ngajak eta umat nuju kana kaalusan. Jadi di setiap hiji kampung kudu aya hiji jalma anu sok ngajak kana kaalusan.
wa ya'muruna bil ma'rufi jeung marentah eta umat kana kaalusan wa yanhauna 'anil munkari jeung nyegah eta umat dina pamungkaran wa ulaika humul muflihuna jeung ari umat anu kitu umat anu sok ngajak kana kaalusan sok marentah kana kahadean sok nyegah supaya jauh dina pamungkaran termasuk jalma-jalma anu bagja mungkuh Allah Ta'ala wala takunu kalladzina tafarraqu ulah aya anajeun kabeh hei umat Nabi Muhammad sapertikeun jalma-jalma anu pabarencai maksudna dari Yahudi Nasrani jalma-jalma anu pabarencai teh baheula teh Yahudi Nasrani waqtalamu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ketika beda-beda pendapat kata Yahudi dan Nasrani sabada datang bayyinat kitab Injil, kitab Taurat, mukjizat-mukjizat para nabi itu bayyinat ayat-ayat Allah Ta'ala wa ulaika lahum adabun adimun jeung ari Yahudi Nasrani eta bakal cicing dina siksa anu gede tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita audan ke orang banyak. Namun kita audan ke orang. Jadi ketika umat Islam kalakuan kos Yahudi Nasrani arek dina segi kalakuanna arek dina segi pendapatna ketika pabarencai ketika bening cewek maka umat itu bakal cici dina siksaan Allah Ta'ala seperti itu Yahudi jeung Nasrani ulaika lahum adabun alimun eta ayat boleh dibahas sakitu ayat teh sakita apa beresnya di ulama mah beda urang adalah ya ulama pan saya oke nak ribu ada membahas naon bingung Kenapa qauluhu maka dari penandika Allah Ta'ala nyata ayatnya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih tadi geus diartikeun bahwa ittaqullaha kudu takwa rakeun kabeh ka Allah Ta'ala kusanyatana takwa eta teh adalah kalimat amal parentah ti Allah Azza wa Jalla ka sakabeh abdi Allah Ta'ala anu mukmin kita takwa ke Allah Ta'ala kita takwa ke Allah Ta'ala sapertikeun tapi lain makna hakikat sapertikeun ka anahu sapertikeun Allah Ta'ala teh kumpulkeun karena sakabeh kabagusan ajilah kabagusan di dunia jeung kabagusan ajilah kabagusan akhirat teh dicicikeun dina takwa. Jadi lamun maneh hayang alus di dunia, hayang alus di akhirat, geus saya takwa cek Allah Ta'ala. Karena ajilah kabagjaan kealusan di dunia jeung ajilah kabagusan di akhirat kita kumpul dina takwa. Sapertikeun panganik Allah Ta'ala teh kitu, tapi lain panganik Allah Ta'ala. Sapertikeun Supaya mereka Allah Ta'ala kasakali abdi Allah Ta'ala anu mukmin kita takwa supaya merkoleh supaya hasil ya abdi-abdi Allah Ta'ala ya baru yang supaya hasil maksudnya sarwaknya hasil-hasilnya yang mana lagi ya puju yang wajah baru supaya hasil karena kebagusan karena kepatutan dunia akhirat karena kebahagiaan karena rahmat Allah Ta'ala kasakali abdi-abdi Allah Ta'ala dan ayah Allah Ta'ala kasakali mukminin eta rohimah banget nyaman. Nah menjadi pertanyaan ayana dina ayat kemudian ditanyakeun naon si ari takwa di mana cicingna takwa aya pertanyaan kieu menjadi pembahasan teh urang geus apal minum hari ini takwa nu urang teu apal teh adalah naon sih definisi takwa secara hakikat jeung secara syariat secara tarekat pengertian atau loba tentang takwa teh
malahan aya nu ngadefinisikeun takwa sok bahasa ibarat. Bahasa ibarat, bahasa lain hakikat. Bahasa ibarat lain hakikat. Ari takwa ini yang salahnya karena definisi takwa jeung tempatna takwa. Tempatnya pasti apa kabeh? Di mana sih takwa? Dina hate. Lain dina lisan. Lain dina anggapan badan. Tadi dia tulis itu dia wa taqwa wasiatullah rabbil alamin dari awalin wal akhirin. Ari taqwa itu adalah wasiat perintah Allah Taala kajalman awal kabeh dimimiti Nabi Adam ketika zaman akhir kabeh ketika kiamat oge jelema dititah takwa Allah Taala. Karena tadi geus dibahas ari taqwa teh ibaratnya Allah Ta'ala kumpul ke kabagusan dunia jeung kabagusan akhirat dina takwa disebutkeun. Mana pangandika Allah Ta'ala walaqad wasayyinal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha fama min khairin ajrin wala ajrin dhahirin wala batin illa wa taqwa sabilul musilu ilaihi wa wasilatun. Ya ayat itu dari keakhir takwa makanya. Walaupun wasaina Allah Taala yakinnya hanyaan wasiat marentah kaula Allah Taala. Kajalma-jalma nu dibere kitab bisa meneh aranjeun kabeh. Wa iyyakum jeung kaaranjeun kabeh. Berarti jalma-jalma nu bisa meneh urang mah umat nabi kalian tingkatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa iyyakum saya khusus perintah takwa ka urang umat kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah perintah Allah teh wasiat Allah teh anit taqwa bahwa kalakuan kita kudu takwa aranya kami ka Allah Taala. Sakitu perintah Allah Taala berubah kita takwa. Karena kumpul sholat, puasa, haji dina takwa. Maka si awi-awi al-qadat teu ngabahas kana geus takwa maka borong kabeh oge. Arek sholatna, arek puasana, arek hajina, ku takwa maka borong kabeh kabeh. Pembahasanna. Karena naon? Pamamin khairin karena teu aya kabagusan ajilin bangsa dunia wala ajilin jeung teu aya kabagusan bangsa akhirat arek anu dohir katingali ku panon karasa ku awak wala batini teh ku bangsa batin kabagusan teh karasana ku hate illa wa taqwa kecuali ari takwa eta jadi jalan pikeun nuju ka Allah Taala jeung jadi pelantara anu bisa nepikeun nuju ka Allah Ta'ala. Takwa kabeh ogenya. Wa ma min syarrin ajilin wala ajilin dhahirin wala batinin illa wa taqwa hirjun harijun wa hasunun hasinun salamati minhu. Jeung teu aya kagorengan di dunia jeung di akhirat anu nampak anu batin teu nampak kecuali takwa bakal jadi benteng panglaksana hirjun teh maksudnya jadi pangraksa anu ngarasa wahasonun hasinun yang jadi benteng anu ngabenteng pikir kasalamatan jauh tina eta kagorengan jeung pikir salamet tina madorotna eta kagorengan wakam alaqo malahan loba pisan menyantel ke Allah Ta'ala Allahul Aziz dina kitab-kitab Allah Ta'ala Al-Aziz anu mulia ngomongkeun masalah takwa termasuk loba kabagusan anu gede jeung kabagiaan anu jasimah anu gede keneh. Tadi dia dibahas Allah Ta'ala lamun nanyakeun urang itu orang coba melakukan pertanyaan naon sih ari manfaat takwa dari bahasa ulama manfaat
Jadi mau ujung-ujung beunghar lamun teu usaha heula. Jadi di mana-mana aya akibat sok aya sebab lamun dipikiran ku adat. Lamun dipikiran ku adat. Moal aya akibat lamun teu sebabnya. Bahasa urang nama naon geuningan. Moal aya seuneu lamun teu moal aya hasil lamun teu seuneu bahasa urang nama. Saya dibahas mungkin musonef bahwa takwa manfaatna dia al-ma'iyatul ilahiyah al-hafadiyah al-lati al-lutfiyah. Dia mengamaknaan di musonef bahwa faidah takwa teh dia bakal direwujudkeun sareng Allah Ta'ala anu bangsa ngarasa jeung bangsa lembut. Maksud direjeukeun teh kumaha? Aya ayat Al-Qur'an Allah Ta'ala wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wattaqullaha kudu takwa aranjeun kabeh ka Allah wa'lamu jeung kudu apal aranjeun kabeh annallaha ma'al muttaqin bahwa Allah Ta'ala asrok cicing sarta jalma-jalma nu takwa. Maksudna cicing ieu teh mika ridho bakal ngurus ngageunahkeun dunya jeung akhiratna ka jalma-jalma nu takwa paranjeunna. Nya kitu deui faidah takwa teh adalah al-ilmu laduni. Bakal meunang ilmu laduni. Sok hese geteangan urangnya. Ari ilmu aya ilmu kasabi anu dikasab urang ngaji tanggal. Komo geus kolot ngaboboro ngaji nya bakal teh jabat ningali kita geus teu katingali. Tak geus we hayang boga ilmu mah geus ilmu laduni nya. Mana ieu teh ayana teh dina takwa di saruanya. Sebab takwa akibatna bakal boga ilmu laduni. Mana dalilna pangamika Allah Ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kudu takwa aranjeun kabeh bari bakal mere ilmu Allah Ta'ala ka aranjeun kabeh Allah Ta'ala. Jadi hasilna urang kana ilmu teh rek santri atawa rek kiai kulantaran cicing heula dina hatena atawa eunteup heula dina hatena sifat takwa wae. Mata kaciri lamun jalma hese bisa berarti can takwa hatena. Lamun jalma geus boga ilmu babari ngara ilmuna berarti hatena geus eunteup sifat takwa ka Allah Ta'ala. Eta pahaden yang hayang boga ilmu man. Aya ilmu laduni geus jelaskeun ku si Alawi Al-Hadad. Ieu teh faidah dina takwa. Nya kitu deui faidah takwa adalah al-furqan kita istifahi. Bakal jadi dalil memisahkeun furqan ieu teh. Ngabedakeun nalika saliru, nalika susah. Mun aya hiji masalah urang teh eta masalah teh saliru ieu teh bener atawa salah kurang teh. Kulantaran hate urang takwa sieun ka Allah Ta'ala, sieun ngalanggar kana larangan Allah Ta'ala, lebih baik teu milih jeung urang teh meureunnya daripada salah. Tah, kulantaran takwa bisa jadi pamisah nalika saliru antara hak jeung batil. Jeung bakal jadi kafarat disaiat pikeun pirang-pirang dosa. Jeung bakal jadi magfirah hampura pikeun pirang-pirang dosa. Jadi loba kaidah takwa teh. Hampura ongko nya meunang. Mana dalilna pangamika Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hei aling-aling jalma-jalma hariman, lamun
takwa aranjeun kabeh ka Allah Ta'ala yaj'al lakum furqana. Allah Ta'ala bakal ngajadikeun, bakal ngerek ka aranjeun kabeh ilmu anu bisa ngabedakeun mana nu bener mana nu salah. Jadi lamun jelema teu bisa ngabedakeun ieu bener ieu salah berarti cak teu sifat takwa di manehanana. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, jeung bakal ngaparotan Allah Ta'ala, bakal ngalukur Allah Ta'ala karena dosa-dosa aranjeun kabeh ankum jauh di aranjeun kabeh. Wa yaghfir lakum, jeung bakal ngampur Allah karena dosa aranjeun kabeh. Wallahu dzul fadlil alim, bahwa Allah Ta'ala adalah zat anu ngagaduhan kaunggulan anu gede. Eta faedah takwa. Ayat ini faedah takwa ayat yang itu dari wa min dalika, termasuk faedah takwa kan najatu minan nar, bakal selamat tina seueur neraka. Selamat tina seueur neraka. Pangandika Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya summa nunjil ladina taqaw. Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha, wa in minkum jeung teu pati-pati ari aranjeun kabeh illa wariduha, kecuali kabeh bakal asup kana neraka jahanam. Tidak ulama pantas bakal asup oke, pangkat tanah itu maksud berhampura dosa. Mata ayah hiji neraka jahanam cek harus kutubi anu dikhususkeun jam-jam muslimnya pangluhur-luhurna. Mustahil eta neraka kosong. Aya wae karena sanajan hiji oge di golongan muslimin pasti aya nu asup cicing heula dina eta neraka jahanam anu pangluhurna. Kana ala rabbika hatmam maqdiyya, kunaon eta neraka khusus jeung orang-orang Islam. Oh eta teh hatmam maqdiyya, cek Allah Ta'ala eta diwajibkeun geus pasti ku kaula ieu neraka teh khusus jeung jalma-jalma Islam. Khusus apa teman? Cacakan neraka jahanam dikhususkeun jeung jalma Islam. Tapi cek Allah Ta'ala summa nunjil ladina taqaw, engke kaula bakal nyalametkeun ka jalma-jalma anu takwa. Engke Islam asalkan dina hatena aya iman, sanajan saberat siki sawi imana teh, sanajan sagede siki sawi, maka engke bakal disalametkeun ku Allah Ta'ala. Asalkan aya takwa dina hatena, iman ka Allah jeung iman ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ayat pengandika Allah Ta'ala, wa yunjil ladina wa yunjillahu ladina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Eta dalilna termasuk dalil jalma-jalma nu takwa bakal disalametkeun ku Allah Ta'ala dina seueur neraka. Yang kedua dari faedah takwa manfaatna dalam sekurang al-makhraju minasyada'id, bakal jadi tempat keluar dina sakabeh kalipuhan, jalan keluar. Kalau kurang berliur sok ditenang jalan keluar, nah kumaha ieu carana. Jeung bakal dibere rezeki min haitsu la yahtasib, anu teu disangka-sangka ku maranehanana. Jeung bakal dibere kagampangan jeung gede ganjaran ti Allah Ta'ala. Kalau hayang boga rezeki tanpa usaha, tanpa urang esa, kudu takwa cicing dina hate. Kan beda rezeki urang masuk mikiran teh kana jalan usaha wae aya rezeki, mah ade anu langsung didatangkeun ku Allah Ta'ala tanpa urang kasar. Asalkan dengan syarat hatena kudu takwa ka Allah Ta'ala. Mana pangandika Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Cek Allah Ta'ala sareja manu takwa ka Allah Ta'ala yaj'al lahu makhraja, maka bakal ngajadikeun Allah Ta'ala kana jalan keluar. Pikeun
isah manehanana kahirupanana. Bakal dijadikan jalan keluar, pikeun mayar hutang. Bakal dijadikan jalan keluar, pikeun urusan anak jeung pamajikan. Bakal diberi jalan keluar, pikeun obat panyakitna. Asalkan takwa dina hatena. Padahal aya dibaca kudrapenya. Eta aya teh disebut kata di ngaranna teh aya naon ngaranna teh Al-Qudinarnya. Al-Qudinarnya. Urang kumaha an teu kapikireun meureun ku urang ieu mah. Mata cek hadis Kanjeng Rasul saja anu ngadawang keur ngawiritkeun kana nu bieu nya saenggeus maghrib saenggeus subuh maka bakal diberi rezeki anu teu disangka-sangka ku Allah taala jang manehanana. Mata kinarana ayat Al-Qudinar ada 1000 dinar. Sabaraha ari 1000 dinar? Lamun diduitkeun sadinar teh 4 gram saparapat emas ada. Kali 1000 sabaraha? 4.250 gram emas menurutnya. Coba duit ke sabaraha 4.000 gram. Eta teh sabalik dibacaan. Akuntungna ya Allah Ta'ala mah maha bijaksana begitu nya mereka urang teh saeutik di dunia teh mungkin di dunia belajar di akhirat power pada secara psikolog mane anu dibenarkeun bahaya bisi jadi jelema toib atau korek ya wayar jumhu bi aisyura yang tesiya la yang tasibu jeung bakal ngarijian Allah Ta'ala kana si jalma dina sakira-kira teu disangka-sangka jalana urang teu di jalanan pagawean cicing ujung-ujung jatah keputusan Pak Jokowi ngareduieun genah bade-badenya urang aduh ya bingung teu boga jam meuli udud teu boga jam meuli kopi kudu aya kebanteran udah teu konyak genah ieu mah urang meuli asin ya usaha teu boga aya kudu batu nganteran dari amplop aya teu meuli beas aya jam meuli asin ta eta mah semuanya asin teu bade aya teu kudu batu dan beunahna lamun teh ulah kita gagawe nya beunah mah lima atur eta we syukuran usaha urang ge usaha lancar ngare duit terus gini aya tanya hesu aya asin jalan sama kumaha we jalan dipasihan kepada Allah Ta'ala supaya diberi rezeki anu disangka-sangka. Nah kitu dia wa yusru wa udmul ajri nya kitu dia diberi gampang diberi ganjaran Allah Ta'ala. Mana dalil wa mayattaqillaha yaj'allahu min amrihi yusra. Jeung sawe jalma takwa mah perkarana bakal digampangkeun bakal dihampangkeun. Ibadah jeung adat. Urang teh rogi dunia teh aya dua rupa. Karena saya Imam Ghazali dina kitab Ihya. Hirup disebutkeun ilmu muamalah teh aya dua, nu kahiji adat istiadat, nu kadua ibadah. Saya teh dua perkara ieu muamalah ieu termasuk urang boga pamajikan, boga anak, boga urusan. Eta teh termasuk perkara kene, maka bakal digampangkeun Allah Ta'ala ngurusna. Boga urusan bakal digampangkeun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat takwa dina jero hatena. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'addim lahu ajran. Jeung sawe jalma takwa maka bakal ngalebur Allah Ta'ala kana dosana jeung bakal ngabeurekeun Allah Ta'ala kana ganjaranna di akhirat. Nah kitu dia lain kitu unggul faedah jeung manfaat takwa teh wa min dalika termasuk faedah takwa Allah bil jannati dijanjikeun Allah Ta'ala bakal diberi surga Allah Ta'ala. Mana dalilna pangandika Allah Ta'ala tilkal jannatul lati nurisu min ibadina mangkana taqiyya Allah Ta'ala.
Ari surga adalah surga. Nu bakal mere kaula. Maksudna nu risut teh ngawariskeun teh bakal mere kaula ka abdi-abdi kaula. Yen ibadina man kana taqiya. Maksudna teh abdi-abdi kaula aya eta abdi teh termasuk jalma taqi, jalma takwa. Nah itu dari dalamnya ayat ini harus Al-Quran masalul jannatul lati wa idal muttaquna wa uzrifatul jannatu lil muttaqina innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im innal muttaqina fi jannati wa nahrim fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kita dalil tentang bahwa surga dikhususkan dan jalan-jalan takwa. Jadi khususon surga mah khusus jalan-jalan takwa. Khususon. Yang itu di jalan takwa mah bakal diberi karomat. Kalau ngomongin karomat berarti bakal diaku jadi wali Allah Ta'ala. Kalau ngomongin karomat. Karena lamun datang nanti kiai unat disebut nantinya. Lamun karomat bijilna ti wali-wali Allah Ta'ala. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bakal diberi karomat di dunia jeung di akhirat. Mana dalilna panganika Allah Ta'ala inna akramakum indallahi atqakum, bahwa pangleuwih mulia-mulia arajeun kabeh munggu Allah Ta'ala adalah pangleuwih takwa-takwana arajeun kabeh ka Allah Ta'ala. Yang menjadikan Allah Ta'ala karena karomatnya ukuran takwa. Jadi karomatnya ukuran takwa. Ngaku-ngaku yang jadi wali Allah Ta'ala takwanya 0% dari mana. Jadi lain ku ansab, lain ku turunan. Nah, karomat Allah Ta'ala wala bil aqwal, yang lain karomat Allah Ta'ala itu diukur ku harta. Yang diukur ku perkara saja. Karena jamaah takwa itu pasti berilmu. Yang itu yo bangga janjikan Allah Ta'ala jeung Rasul Allah Ta'ala kita takwa. Jika janji Allah Ta'ala bakal diberi loba kabagusan, loba kebahagiaan, loba derajat, bakal diberi kapatutan hirup dunia jeung akhirat, jeung bakal diberi bahagia dunia akhirat. Bakal diberi goliman loba kauntungan wa arbah jeung loba bati, malahan nepi ka panjang Allah Ta'ala nutur karena eta kabeh manfaat takwa. Ketika susah ngilangna loba teuing manfaatna eta takwa teh. Anu pangleuwih alus-alusna cenah kaul anu diucap deui nama Nabi ieu nyata dina siiran mayat kacilah pada kaladi siko ilaihiya mutajiru ar-rabihu gampang nama itu saweja man takwa Allah Ta'ala, maka ari jalma itu adalah jalma anu bakal dikiri Allah Ta'ala anu dakang anu ngerebati eta jalma. Gampang ya sama bahasa. Karena urang teh pan ibadah teh kos dagang ke Allah Ta'ala. Maka ketika urang dagang, urang butuh karena grosir deui. Oh butuh kanu ngasupan barang ka urang. Saha ngasupan barangna Allah Ta'ala. Saha ngarebatina Allah Ta'ala deui saduanya. Saha mulina Allah Ta'ala. Jadi dagangnya Allah Ta'ala. Kan ripuh dagang jeung makhluk semuanya. Oh, bohong dagang mikir jelema dagang aja Allah. Mangdal ladzi yuqridillah qardon hasana. Sawe jalma anu bisnis ngahutangkeun maksudna sodaqah Allah Ta'ala ku hutang anu bagus, bisnisna halus di Allah Ta'ala. Ayudoib lahu maka bakal
Ini kalau kita Allah Ta'ala karena batin akan apa kasiro Ayudo ibhu apa kasiro ada sama Allah Ta'ala. Maka bakal kita Allah Ta'ala karena batin aku dikeluarkan lubang. Maka agama menunjuk Allah. Kumaha ku jalan takwa kayak apa ini? Kita bahas takwa. Maka kita bahas takwa di pada. Karena sakit itu dia disijur. Dewi. Berusaha tak benar. Jadi orang mana kudu dia tanahkan ayunan atau panjang kayaknya. Sakit itu dia kesadaran juga. Bahaskan takwanya. Inti nama jadi kurang teh ayeuna kudu apa? Naon ari ngaran takwa, naon ari manfaat takwa, jeung naon ari definisi takwa. Bakal dibahas di hari. Jeung di mana cicingna takwa? Bakal dibahas. Jeung naon ciri-cirina takwa bae? Pak eta jeung ciri-cirina takwa. Ketika ayah suruh hero bisa katanya kurang jadi jelema takwa euy. Kalakuanana halus berdasarkan jeung hakikat halus karena musok pingarangan halus mah hakikat batiniah, hakikat bangsa jero. Aya pangandika Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Imam Ghazali muamalah aya dua rupa. Anu kahiji muamalah bangsa dohir pagawean yang gahota badan. Anu kadua aya muamalah bangsa batin tete aqwalul qalbi Imam Ghazali pirang-pirang tingkah-tingkah hati. Jadi dosok kudu dibenarkeun teh cek Imam Ghazali maksud tujuan Imam Ghazali dengaran kitab Ihya teh supaya alalus jeung baleuneur hatena. Ya, tujuan Imam Ghazali ngarang karena kita tidak ulumuddin karena sebenarnya pernah ditelaah ternyata Imam Ghazali ngarang karena kitabnya tujuan inti nama supaya nanti jelema karena makom toreka ibadah ku Allah badan ibadah jeung hati-hati barang badan jeung hati toreka kurang mah ketika syariat itu campur banyak. Nah, ibadah syariat ungkat kurang benar jeung dalil anu aya dina kitab. Ungkat kurang yang banyak gerakan salat kurang benar, rukuna benar, jeung sarta tumanina. Sujudna benar sarta tumanina. Niatna halus. Tapi eta cantik kana hakikat batiniah na salat. Anu sok jadi ganjaran salat. Maka anjurkeun Imam Ghazali kita membenarkan karena masalah hati itu. Loba karena ulama-ulama sufi bagus ngabahasna karena perhatian. Eta masalah hati. Rasa itu dalam sekal mudah-mudahan ya menjadi wasilah khususnya kamu sampai menggunakan pengadilan sadayanya dan bekerjanya istiqomah kepasihan hati ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijijing ke takwa dina hati orang sadayana dijauhkeun dina dosa